metu Bah, pangalakeun daun kawung. Hah? Daun kawung. Oh, rek kasaung kari sok rek kasaung marek naon atuh? Aduh. Rek naon Lain kasaung? arek kasaung. Pangalakeun daun kawung urang nyen sapu nyere. Oh, rek sare. Oh, ngareuna rek sare mah. Aduh, Sok we rek sare mah. Tumen waya kieu euy rek sare naon kitu? Lain arek sare ka jero saung. Itu pangalakeun daun kawung anjeun sapu nyere jang dilemur. Oh, batur moal mal aya batur di dieu mah. Nya araraman euy. Ai kitu rek naon euy? Asa curiga ye make jeung rek sare wayah kieu euy di saung bari jeung nanyakeun batur. Cogan rek naon euy? Lain ngajak sare ka saung. Itu pangalakeun tuh dahan kawung tuh di ditu tuh. Jang sapu nyere ya itu dilemur arareueuh teu kanyahoan. Oh, rek sosonoan. Atuh sosonoan mah. Yap, da aman bunyi yap. Ngasahan nu hayang sare ka saung. Tuh geuwatkeun pangalakeun daun kawung. Di dieu we sarua ya ge saung make kudu ka ditu. Naon geus di dieu di saung ieu ngareuna? Ai mane kunaon bunyi? Lain aik ngajak sare ka jero saung. Tuh geuwatkeun pangalakeun daun kawung. Di imah teh geus eueuh sapu nyere eta laleungitan teu kanyahoan. Urang sosonoan heuh yap urang sosonoan atuh. Hiap. Lain ngajak sare ka saung abung saliweung sabaleg. Oh, ngajak sosonoan mah tapi galak kitu. Heuh kadinya we ta jalanna ka panto eta ka panto dapur. Sok geroan engke mun geus salse beberes heula di dinya di jerona. Sok da aya angel aya sama. Aduh si Amu euy tumben wayah kieu euy ngajak sosonoan ye. Jeung di saung. Nya da ngareuna moal malah aya batur Amu tenang we lah. Aman di dieu mah tiiseun tumanina tenang we. Aing mah cenah euy ngajak sosonoan euy si Amu euy. Lah kudu aman heula bisi aya batur. Bisi aya batur ke urang tulakan heula pantona sagalana euy. Asup ka jero si Amu ngarti euy jalanna dapur euy, jalan ka dapur. Mal aya batur kitu euy. Geus beres Amu. Duh aing euy can aya beja-bejana kumaha si Amu teh ieu teh. Geus beres kitu nya. Ampun lalila pisan si Amu teh. Yeuh, lin kalah kikituan. Gawatkeun tuh itu tuh. Teu bisa urang hese. Pangalakeun daun kawung lin kalah kikituan. Gawatkeun. Ya urang ka saung ka dieu. Kana hese abung saliweung. Keukeuh we atuh kudu di saung itu maneh teh kumaha ieu teh geus di dieu ngabenah-benah. Di dieu ge ngareunah atuh tuh. Cari asup ieu kudu ngajak ka ditu aing. Dasar si Amu. Aing mah ampun heukeun we digugu euy da hayang di ditu cenah sosonoanana euy. Campura we nya hayang pindah meureun di nu itu. Heukeun we lah digugu we.